Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur DR Vlog. Selamat berjumpa lagi dengan Kang DR. Kang DR sekarang lagi jalan-jalan ke sawah, ke Cigomong. Ada Bapak Akin, ada Apik. Arek bebucakan di sawah. Bebucakan lain rek macul ya mah. Dan rek ngaramet, pendek tanur. Rek gupak we di sawah. Rek ngalat tutut puguh mah. Cek Pak Akin jadi tutut tagalede cenah. Karak menang maculan. Kita magas wae. Di kampung abdi mah tututnya asal naik ngalawe ke sawah. Gratis. Yang penting mah galengan atau ditincakan. Karunya menang nu macul. Kayak rusak deui. Gratis tutut mah. Gratis tutut pokona malah sadaekna we di dieu mah. Ai di kota mah meureun kudu mesernya. Di dieu mah tinggal ngalawe lah. Yuk kita ikutin Kang DR ngalah tutut. Nih kita lagi perjalanan mau ke sawah. Mau bebecekan di sawah. Jalan banyak Roma. Menuju Roma. Yeuh aya Kang Aji keur naon Kang Aji? Keur ngarit. Keur borju. Hayam mending urang ulin. Tunah heula eta mah lah. Tunah. Ka dieu Cikaung, Cigomong. Perjalanan menuju Cigomong. Itu Tah aya saha aduh paingan jamu beak. Ieu jurig jamu mah yeuh. Kang Tony tuh. Ayo Ton ulin. Mangga Mang. Nih, ini hutan pinus. Kalau dituna ke Cianten bisa tembus ke Gunung Butak. Ya kali Cianten. Airnya sangat jernih sekali. Dulur tuh buah nangka ieu meuni leubet ya. Aduh anu asakan tah hiji alatongnya. Ngeunang meureun di alam mah. Nu bogana. Ada ya Mari kita ajak ijig ke sawah. Batur mah ulin ke kota, Kang DR mah ke sawah. Ini buah takokak yeuh. Lamun di kota mah teh mahal buah takokak teh. Tuh jadi mah asal daek. Cigomong. Yeuh namina Cigomong. Kunaon ieu disebut Cigomong? Pak Akin. Loba gomongan. Tanahnya banyak gomong. Oh, ternyata di hutan sonono banyak bambu gomong. Jadi Cigomong ka mana lewatna ieu? Wah, cocok lur jeung lah tutut tuh. Meujeuhna kalaluar tututna tuh. Para adag lur, tututan lur. Aduh. Abdi rek geubis. Nih, Kang DR sekarang udah nyampe lokasi. Saung Bapak Akin itu saungnya tuh. Kita ngadem dulu, kita istirahat dulu. Melepas lelah. Karena jalannya sungguh ngos-ngosan. Aduh. Utara biasa ke gunung mah capek. Gampang sakit tuh ge. Tah ieu sawahna. Tuh, ieu sawahna ieu. Meujeuhna kalaluar tutut jam sakieu mah. Haneut moyan. Kelalede tututna. Mantap pokona mah euy. Saungna saung sederhana. Aduh. Ya hauna ieu tuh. Sekarang Kang DR bersama Apik rek turun ya rek bubucakan di sawah. Rek ngalah tutut.
mun hayang tutut nama ka dieu we ameng ka rumah Kang DR. Pasti disuguhan ku Kang DR tutut. Asal keur musim macul we. Ayo ayeuna urang ngala tutut. Hah? Nunggal de heula. Ngana nunggal de a. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'a. Hur ieu tutut ata. Tuh ya. Mana? Mantap a ta'a. Nunggal de a tututna a. Sok a, teangan nunggal de a tuh ngaleutik a. Ngaleutik maseum atuh engke dibantuan ku ayah sok. Gitu. Cebong. Cebong matong dialah atuh ah. Gedeng ceruk. Aya tuh a. Tuh a tuh. Lumayan lur, tututnya lumayan galalede. Tuh. Tah tututna euy. Asik, lumayan bos. Itu ya tukangan ayah. Kuuk. Ya, aya kuuk ya gede euy. Tuh gede a. Kalau di ana mana a, ngeutik mah. Kalaunan a, tong diacak. Dulur-dulur, aduh. Lumayan lah. Tinggal mejeuna jam sakieu mah tuh mejeuna hanut moyan. Tututna teh kalaluar mun jam sakieu mah itu sekitar jam 9-an. Mejeuna maroyan. Tuh tinggal itu. Aduh. Tina baris. Itu tong diacak kade ngolana tong diacak sajalur supaya ke ciri tututna nih tutut aduh. Cuacanya adem sekali nih, mantap. Alah. Tuh arageng oge euy. Tang satu tuh. Sing bener atuh ngalana. Aduh, iya nih arageng kieu ya tutut ieu euy. Una jarang nu ngala ka dieu mah ieu tutut teh. Kakenang sakieu tuh. Tuh coba ya tingali. Aduh, tutut ya. Asli ieu mah tutut euy. Tuh. Tuh alaan a. Mantep tutut a. Kalau di a, tong diacak ngalana a. Ayo tuh. Ayo tuh. Menang tuh tutut na. Anak coba. Baru dapat segitu. Belum ada setengah-tengahnya lur. Sok atau sing ieu beunangan mah tututna, bos. Itu juga di sebelah sono ada petani lagi pada babat galeng. Sebelah sini juga ada Bapak Akin lagi babat galeng. Dan ke sononya hutan belantara. Ya, itu dulu. Ya. Tuh lulur. Tingali tutut temen arah rageng tuh. Ya.
Apik weh. Terus menang sakaresek apik. Mantep euy. Hei. Ngarageung alana noralit pentong. Aduh. Lur, ini mah mantap, tututnya gede-gede. Aduh. Mantap. Tututnya mantap. Gede-gede, Lur. Mantap, Lur. Gede-gede, Lur. Kumaha bos, mah yang tutut teh malah nyanet ieu mah euy. Mah nongkrong ngamandoran ayahna euy. Bos. Kumaha bos? Lapar bos? Hah? Capek? Oh, capek cenah mah, Lur. Aduh, ieu kerak setengah ember lagi euy. Cangkeng udah kerasa. Alhamdulillah mau dapat 1 ember, tapi belum banyak nih. Lagi nyari lagi. Di sini cututnya lumayan gede-gede, tapi banyak lukutan tuh tanuhan. Aduh, lumayan ya. Gede-gede tututnya ya Lur. Mantap lah pokoknya mah. Ada hasil panen hari ini, hasil ngabolang nih, tutut lumayan menang 1 ember. Sekarang kita bersihin dulu. Cukup di sini aja perjalanan ngabolangnya karena cuacanya udah siang, badan juga udah pegal, udah capek, pinggang udah sakit. Sekarang kita sini aja nih, kita bersih tututnya. Lumayan bisa beberapa mangkok. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya DR.